Alhamdulillah ya aina Agung pantos jantan panganten. Alhamdulillah dukika panganten istilah nama daya hambatan estuning ya teh pangdoa di kadang wargi sadayana wirehna tos belum sudah terlaksana. Alhamdulillah setiap ayah panganten oge sok dayakeun sawer ai sawer teh mangrupi papatah pituah tinu janten ibu Rama ngalangkungan panginten haring dangdingna halang temanna ibu Jurukawi. Sawer biasanya sok diayakeun di tempat panyaweran kapanginten ayeuna urang dilaksanakeun mangrupi sawernya mangrupi tuahna insyaallah pada di dieu aya mangrupi endog olekan semuanya terah kata Nabi kunyit beas sareng artos aya doropres aya ibunya aya insyaallah doropres aya doropresnya insyaallah. Oke, diuningakeun aya doropres anu kenging hadiahna alhamdulillah hiji hadiahna TV berwarna setengah in atau nu kadua panginten kulkas dan di dia aya mangrupi artos kasep agungnya hei aya artos oge aya beas aya koneng betul tah simbolna panginten artos sareng beas teh urang jeung tiasa ngawur nya ka batur merek maweh kasasama istilah nama ngeluarkeun zakat fitrah teh tah eta ieu simbolna pangintennya da upami dikesebatkeun mubazir muun mubazir tapi iba simbolnya atau aya nog pangintennya nog panginten aya dua upami kayak disileuman baranahan kongkolongok ibu jaluk mah ulang tiasa ngagikeun urang dina subuh upami beuna eta hayam pikang bakal baranahan seueur deui aya olekan tentunya olekan panginten ieu bolok kalau ai ieu bolok ini bolok upami urang diurukan ku janten sepuh kadenya ulah dikupingkeun ti kenca kalau dikatuhunya urang sibona urang beuskeun tah ai harupat kakantun harupatna geun nya simbolna harupat urang teh ulah getas harupateun nya dina rumah tangga dina urang ngolah sagara rumah tangga rupina ari sagara teh ombak lautan nya ai lautan di dieu aya ageung ombakna aya sedang aya alit tah dina rumah tangga ge cing tiasa ngojayan neuleuman mata sifat getas harupateun urang peungaskeun urang potong nya oge panginten aya permen ari permen sifatna amis agung punten dina urang nalika rumah tangga ge cing pinuh bu mamanis nengnya sarandeg saigal sabobot sa pihanean ya keun upami aya seri sakedik enggal langsung anu saurang panginten moper anu saurang deui parantosnya pahamnya aya kendi insyaallah di dieu kendi pesan upami teh diisiankeun cai sok kalang terung nya kade ulah jaga kasombongan dirinya oge aya hanjuang karena aya hanjuang teh ngahanjuna indung urang nya aya hanjuang beureum ngahanjuna indung urang nalika urang keur dikandung salapan sasi tah anu beureum eta teh mangrupa getihna urang nya ngahanjuna jadi urang insyaallah kadahnya kada jantan ibu ya maka aya urang ku haring dangdik oh iya mohon maka teh ku teh langsung nya sok oh mohon satu acara lengse panginten papatah diurung sawer panganten panginten kami anu pada mulung nyawer kumargi ari pada mulung sawer teh tidak dilindungi oleh BPJS nya ya tapi lah ayana naon keluarga besar mulai anu tangawaler janten upami tiasa tekeng aya nu di payunan panganten mulungna rada dipengkernya supaya karunya panganten atus gelis gitu nya pilih kadu pangkat gitu tah bentuk orang langsung ya bismillahirrahmanirrahim
Bismillah nama wiwitan mugi Gusti nangta ayunan Eis asif nurindekan mugia keselamatan selamat lupa ngantengan selamat kur repeh rapi ayeuna nganawatu ku asmana yahi bismillah jahit jalan Rahman Rahim nu dipamri nambah hirup rumah tangga ingin rahmat tiang idi lumut ke papagas tausah hidup Gusti kunci gedung kebagjaan aya di seputar pundut mah anggur doa nasangkan mulus lalahi hidup cundukan waktu buka kabut berat api nyatana pojo utami ispi mulihan hati sing bisa muasaranya sangkan mulus lagi panganten panganten di luar saranggeum ewah panganten mah pasianna supaya kelanya antar sata teh di pengar hiji dari kangge si aana kayak teteh sarang tahun pada terakhirnya kayak panungtung bismillahirrahmanirrahim ya robbal alamin Gusti nangka ayu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gusti Rabu, ya Allah ya Rabbi. Kela. Iya tuh. Ibu diketrukkeun. Sok, permen alungkeun. Lung. Alung sok jeung kasih sok. Kos. Tuh. Siap. Beres. Terus itu aya deui sok enggal. Cep. Kela. Abi name terang ya. Yen ieu teh panganten teh bungsu ya. Da apa abi. Jadi cenah mah aya ngatrukkeun. Lanjut kunang. Ya. Tak aya kene sok sok.
Akbar ya Allah ya Robi aya keneh tahu mah aya keneh yo nabi teuing oh bala ieu pangteh karunya heula Allahu Akbar atos teh nya keun ke kela ieu teh mangrupi kieu geus kumaha teh ngaturkeun lanjut nya kunaha lanjut bungsu jeung bungsu oh ngaturkeun hanyut jeung hanyut kena jeung hanyut oh da nah ulang pada urang Sunda mah lenjoran cawok eta mah nya upami meureun aya kasebat na kieu aya urang kali sok aya orok sok aya nama hanyut kuna nya lenjoran mangga neng urang ieu ngadeg bener sedapnya urang ngadeg papayun-payun kela diri lancingan anak singkirkeun anu kencan oh betul saya bener iya tadi lain tadi kayaknya atil bu iya kayaknya hiji dua setengah cici ini kayaknya bucat alhamdulillah anjirnya dong anak kayak kita kali asupkan dorong iya mas ya lamun geus bucat ini nyangke oh naon maksudnya itu kemana kana poe oh naon lamun bucat naon pan hanyir wayahna teh punten pangumahkeun sanes abdi turun derajat ka istrinya diajar ngubah jadi kayak kudu rajin ngubah teh mun geus bucat teh oh naon ieu mah bucatna kemana kana poe ya jadi dia naon sok lah dampak-dampakan mana jempolnya gede tuh jempolnya gede astagfirullahaladzim sok lap lah naik atas lap naik kena apinya sekali dia akan wawadi upami itu sebesar di lap belanya ngambil cairan sok kenal deh sok tos lepatkan deh salah cina reskeun kudu apinya sok kudu api sok reskeun naon teh heuh eta da kudu api atuh kapan karo poe jadi main asupkeun oh urang teh ulah ceng Gusti lagu nya tah heuh ayeuna langsung tekana kene sok kene cekal heula salah nyakalna oge lepat nyakalna neng nyakal hulu kene mana beri hulu ka agung kade agung nyakal bujurna ditangeuy bujur begitu ya neng nyakal huluna ya agung nyakal bujur kene kade oh udah kudu gitu kudu apa karena hulu jeung apa karena bujur kene maksudnya ya hiji kalau hulu sok kalau geula kedua kan nah silu digoyang sekali deh cobaan hiji dua tilu ya salah cok kompak ya agung jeung sam teh ini dan goyang nak mana ngomeh agung nyesuaikeun sok diajar ngagoyang lah teh oh iya keni digoyang kamana karep teh ini ngagoyang cing aduh ya Allah ya Robi ya cing lincah ngagoyang ya jadi urang mengimbangi agung naon teh kok keni maksudna deui hiji kaluhur dua digoyang jangan digoyang ada digoyang oh beula apa yang goyangna praktekeunnya oh praktek keni maksudna siapnya siap hiji dua tilu goyang ada genaheun ya Allah
sekali deui hiji ka luhur dua tilu ka handapkeun goyang buatkeun gol sia kuman pisan heula bising betul Mas Bapak baik naon oh ada kamu tuh sokek mau keluar nah oh congek nah maksud kamu nak karena buaya terus tadinya terus ya alhamdulillah maka udah praktek alhamdulillahnya gubina panginten acara ayah udah belikum oh atau maka sok kali itu jadi si Audi itu mana udah gua belikum